Aduh, Nini. Hayana nakin. Teka rasanya umur orang beki dia beki nyerelek wae. Apu goda gordeng. Siapa di sini teh? Teka rasa giningan Nini aki teh geus ulang tahun anu ke-87. Oh, ingetnya ke Sweet 17 ke waktu orang SMA goningan Nini teh mawa lilin ditiup ku aki tiup lilinnya sekarang juga Nah si teh ari geus kolot mah ayeuna si teh lain mawa lilin kalah mawa bujur hayam tiup bujurnya sekarang juga karena anu penting aya tiupan eta kumaha bujur hayam ditiup teh ngadoakeun ka aki mulia cek aki teh amin. Oh, hari kan ini malain barang ditiup teh bujur hayam moal. Beda-bedanya giningan. Nini. Oh, kaki. Lain. Karasa umur geus nambahan menya. Nah, kumaha kitu. Oh. Sare anu baheula mah geuningan urang kesok pahareup. Ayeuna geus mulai silih tukangan. Geus bosen tuh da aki. Ayeuna mah geus bau tanuh akina oge. Baheula mah pan urang teh duaan teh nya sarar deungit make minyak wangi. Ayeuna mah geus ganti ku minyak angin. Ayeuna mah aki teh pan geus minang masuk angin, rematik, encok. Untung teu ku minyak rem oge. Udah aing na lain bengkel nyurisan teh. Ari baheula mah urang teh barang dahar anu enak-enak. Ari ayeuna geus kolot aki. Ayeuna mah geus kolot makan obat, makan jamu. Geus teu puguh rarasaan giningan. Hari baheula lamanya aki. Urang teh toh pati jiwa raga. Keur ngora mah ngorbankeun kasehatan teh demi kakayaan. Ayeuna mah geus kolot teh ngorbankeun kakayaan demi kasehatan ngan ka dokter we jeung ka dokter. Aduh. Batuk aki teram. Si teh meni abong geus kolotnya batuk atuh si teh. Aduh. Lain aki. Ingat bahasa aki dilaporkeun ku Nini ka polisi. Masalah naon da digining? Gara-gara aki mukakeun panto mobil. Ditah Nini turun geuning. Kudu nama aki teh menang penghargaan. Eta teh ngahargaan pamajikan. Apan sok dibukakeun heula geuning batur mah supaya turun pamajikan teh. Dari batur mah mukakeun panto mobil na keur eureun. Ieu mah atuh keur kecepatan 100 km per jam. Kita turun di tol Cikampek nya aing bahareda tuh. Kenangannya inget keur cemburu ka tukang beca ari teh ya. Ampun ting. Aduh. Ye irung aki nepi ka songek ieu teh gara-gara ku Nini. Har, poho deui aing mah sia. Gara-gara naon teh? Panah eta teh giningan. Aya laleur. Laleur, terus kumaha?
lalir entep dina irung aki. Terus Kusia teh gini dipacul irung aki teh pacul lalirna. Lalirna iber ari irungna songet sia teh. Dasar gelo ya madu. Semuanya tinggal kenangan Aki. Gusti Nu Agung, urang teh mandul Aki teh kumaha atunya. Geus montong ngungkit-ngungkit masalah kemandulan. Si tidak urang mah kudu geus monopos ayeuna mah geus moal boga anak deui. 100 tahun sudah kita berumah tangga, tetapi belum juga dianugerahi putra. Jangan bersedih, jangan berduka. Kita mah tetap bahagia we Akinya. Bukan di lahun ku aki ke dieu. Assalamualaikum. Tamu gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aing keur sasanoan teh jeung sini nih diganggu nih. Waalaikumsalam. Jang Cepot, kabeneran atuh datang ka dieu. Nah kebeneran kumaha gitu mah? Kabeneran si Aki geus letoy. Pangawakilankeun. Sia bahasa sok kemana daek juga lain kolot. Si teh Diuk yang Cepot kadinya. Ni mah rek kopi rek teh manis Cepot atau jus melon. Ciherang we nya, ciherangnya. Ongko nawaran jus melon. Ongko nawaran cikopi. Sigana betul. Nawaran teh manis sigana betul. Memeh dijawab geus biheulaan ciherang we ciherang. Sigana teu meunang. Naonnya lah dek ciherang dek Cikiru dek Cikopi naonnya bebas lah. Kepenting mah aya we mah. Kumaha lamun Ciasem? Ciasem kumaha tah? Panen asem nini. Lain ya kelek si Aki dek di keuman. Hampura jang Cepot na sini ni mah loba heureuy. Loba banyol da baheulana urut pelawak ka sini ni teh. Aya naon jang Cepot ieu pangdatang ka dieu. Tumorojog dan pelarapan daya ibar tianggalna. Aki teh menira reuwas tara-tara jang Cepot berkunjung ke rumah Aki. Biasana pan rumah Aki nu berkunjung ka jang Cepot ka ditu. Da ieu mah juga keong. Ameng we Aki manawi teu ngaganggu ieu kayak gitu. Saperkawis mah anjang sono abi teh wireh nya tos lami we teu pendak sareng Aki sareng emak teh silaturahmi gitu bari aya kapergian ieu ka dieu teh aya maksad sareng tujuan abi teh bade duh isina mah isina teh Ki deh kampunding. Tong era-era sok we geura nyarita. Bisi era mah tuh harewoskeun kana celina. Harewoskeun kana celi. Sarua kene diaratkeun ge. Sarua kene da kudu kadengeun atuh justru. Kieu teh Ki abi teh nuju ka peped. Bade ngagadekeun balong nu lebakeun rompok gitu. Eta balong gelede laukna nya. Sareng laukna sakantenan. Digadekeun teh sumohon. Na balong saha teh balong pakuwu. Si teh menya balong pakuwu digadekeun ku sia. Geun we da teu apaleun. Nah merenya sorangan. Eta anu sapalihna deui balong pakuwu mah. Balong abdi mah itu anu di pelakan cau. Menya ya balong di pelakan cau si teh. Nyapan balong na can jadi kebon keneh. Lauk pelakan cau. Atuh rek ngagedekeun kebon dek itu si teh. Lain ngagedekeun balong beureunan si teh. Sabaraha tumbak itu teh? Sadayana mah 58 tumbak. Nah, 58 tumbak yang sabaraha teh?
Pamedi Ica mah hoyong 1 juta mah satumbakna. Ari digadegemnya kan 4 juta mah satumbak. Nah belagu geus teh mahal-mahal ding. Mahal digadekeun jeung dijual oge geuning. Sebenarnya akhirnya menang ka bodoh. Aduh, ampun ting. Eta aki kira-kira wantun sabaraha? Nya urang kerah-kerih heula ngitung duitna. Ma. Hai, aya naon aki keur neangan gula beureum teu kapanggih. Ka dieu lah ka di gedeung. Yo, pangitungkeun duit dina rajut aya sabaraha deui itu. Duit narajut. Duit dina rajutnya Gaya bener. gaya. Kolot baheula mah dina rajut. Heeh. Aduh, ampun ting, mudah-mudahan aya cair euy deuh aing. Boga deh Kang lah. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Har, mun aya 250.000 aki. Kumaha itu rek pake naon? Ih, urang pake ngagade kebon kasih cepot. Lumayan urang pelakan eta we anak maung 3 mah. Hor, satuju aki. Satuju. Anak mau. Anak mau jeung anak tere pelakeun dirinya. Oh iya, eta 200 we atuh 50 keur emak keur balanja sepaheun. Besok aku masih atur ya mak. Iya jangan cepot ngena ya 200.000 geus bae teh kudu make kebon-kebon rek nginjem duit mah nginjem duit teh atuh. Tadu ka mah pamiki itu mah. Insyaallah ku abi saya ngala diuihkeun di artos. Punten aki aduh abi ngari dewe. Oh, tenan non sok bawa ka ditu. Sok anu penting ulah ngaganggu aki kesosonan sok. Ka ditu gacang. Pakai sendal gacang. Boga duit aing man euy. Tah tinggal dijajankeun. Dewek teh boga cita-cita. Naon? Hayang meuli termos. Terus Pan ari gunana termos teh cenah. Barang nu panas selalu panas, barang yang di barang dingin selalu dingin. Tah ieu termos geus dibeli ku aing. rek di naon ke Deuk dieusian cikopi jeung es krim dibarengkeun dibarengkeun. ngaruh. Apaan kopi panas tetep panas, es krim tiis tetep tiis. Ngebodor tiis tetep tiis. Oke bener Kang. Oh lain. Henteu, amun rek nu tiis sungkul. Amun rek panas sungkul. Yes, bukan aing mah bisa duanana. Teu bisa Kang. Atuh gagal ieu kudu dipicieun beuneuh. Meuli di deui. Hah? Meuli di deui. Beak duitna. Emang hirup teh mikiran termos kumpul. Aduh, ampun. Jeung naon Kang eta nginjem ka si Aki teh. Kudu pariksa ka dokter ongkoh. Dewek diponis Ponis naon hukuman? lain. Hegering gitu, Nya. kanker otak. Pedah? Hah? Pedah naon kanker otak? Ting pedana loba pikiran meureun. Pikiran naon Kang? Pikiran termos. Dewek diponis kanker otak. Tapi dewek surak nu aya. Nah, Atoh. nah atau diponis kanker otak batur mah embung. Aya gering teh. Dewek diponis kanker otak, dewek surak. Naon sababna? Sabab aing kanker otak, cirina aing boga otak. Kabeh ge boga otak meureun Kang. Apaan pamajikan sok nyarekan? Dasar teu gablek otak. Dasar salaki teu gablek otak. Batur Sanggeus aing kanker otak, kabuktian yakin bahwa aing boga otak. rek agul. Rek agul dewek. Hore aing kanker otak euy. Cing cirining boga otak Cing cirining boga otak. Nah, da teu boga otak moal bisa ngitung, moal bisa maca. Mau bisa mikir. Atuh, si Cepot euy, hancur. Kelo pacarkeun teh si cepot boga otak. Si gareng. Naon reng? Cek mana cenah mana boga otak euy. Boga otak atuh. Cik, 4 tambah 2 sabaraha? Gampang atuh. 4 tambah 2 sama dengan genep. Anjir, bener euy. Bener tuh. 5 tambah 1 sabaraha? 5 tambah 1 nya genep atuh anger. Anjir, gelo euy. 7 kurangi 1. 7 kurangi 1 nya genep. Anjir, bener euy.
Tilu tambah tilu. Tilu tambah tilu genep. Anjir bener ay. 5 kali 5. Ya genep. Anjir bener ay. Bener. Aduh bodoh tah si gareng nu Si gareng nu beletna geuning nu bodoh. Heeh. Aduh ampun ting. Aduh aing euy. Kacilakaan wae ayeuna. naon deui tuh Kacilakaan naon? Mitoha paeh. Paeh teh. kos kasato wae Kaos kasato we. Mitoha ngantunkeun gitu. Hari ngantunkeun meninggalkeun. nya Berarti bisa disusul. Ieu mah paeh. Mitoha paeh. biar kayak disusul atuh Kayak disusul ku maneh ka ditu. Wah sok sia heula. Jadi katuru katutuh. Mitoha uing paeh, mitoha awewe. Ngendek sakedeung aya telepon. saha Indung pamajikan uing paeh di wae. Kumaha sih teh? mitoha Mitoha uing, mitoha awewe. Maot. maot Teu ngendek lila aya nu nelpon deui indung pamajikan uing maot deui wae. sarua kene Sarua goblok sia teh. Ari mitoha pamajikan, ari mitoha sia teh indung pamajikan sia. Oh, hanas uing geus meuli kain kapan 2 urangun. Tah, Sukan teh dua anu paena. sing goreng teh mitoha uing jeung indung pamajikan uing sarua kene sarua bae. sarua kene reng Oh, sarua keneh. sarua kene Waduh, cilaka. Aing mah hariwang ku pamajikan teh euy. nah kunaon kang kunaon pamajikan Hariwang ku anak jeung ku pamajikan. kumaha Budak aing teh lalaki pan. Resep mau mobilan. Pika hariwangeun. kapaureun Napi ka paureun kumapan. Anak kemaneh lalaki wajar mau mobilan mah. Heueuh mobilan wajar anak naing nama. Mobilan heueuh eta pamajikan aing kau bawa milu resep mobilan ya teh. nah mobilan eta budak Mobilan budak ngagusur mobilan ya kemana-mana. ngasuh ngaranna ge Oh, ngasuh sorangan beureun pamajikan teh ngasuh sorangan. Lamun aing boga dulur. dulur naon tah Dulur kembar identik kurang mah. sarua Sarua, wah ples pisan bagai pinang dibelah 2. Bagai pinang dibelah 2 urang mah. nu hiji Anu hiji pinang, nu hiji belah. Jadi bagi pinang dibelah 2. atuh Anu lain hiji gareng, nu hiji nu hiji garong. sarua ngaran Sarua, ngaran hampir sarua. mirip Mirip banget sarua. nah Ngan, wah minang petuker. nu ngaran nu hiji gareng nu hiji Nu garong hiji gareng, nu hiji garong. Lamun sekolah teh, si garong anu bolos, uing nu dihukum. nah Guru teh patuker. dibalik Dibalik. oh ieu teh gareng ieu teh ieu garong Garong anu bolos, uing gareng nu dihukum. Si garong anu maok duit, gareng uing gareng nu digebugan. Tapi geus lunasain utang piutangna. nah ka mana Uing nu paena si garong nu dikubur ayeuna. Manya sia teh ngobrol bisa kene, pae bisa kene ngobrol sia teh. Duh, nah ampun. sama dibalik teh beureun Kemalinaan teh sia. Si gareng mah pengalamannya. Hei, Piper teh geus beunang si gareng mah. Tapi pengalaman teh nu anu jauh tina logika Nya gitu. teu mangrupa we pengalaman teh. Cuma rupa jeung teu rame we. Ngacapluk teu puguh. Tapi urang mah pengalaman luar biasa. Nah kumaha deui tah? Sok rek caritakeun deui pengalamanna. Kamari pas urang teu bisa mawa mobil, telepon dokter urang. Halo Pak Dokter, Abi teu bisa ngajalankeun mobil ya. Diubaran ku dokter. Cek dokter teh lain urusan aing, eta mah urusan bengkel. Aing teh malik ngambek ka dokter. Nya urusan sia dokter, pan kunci mobilna katereuy pamajikan aing. Aduh, ampun. Ngomongin unggul. Ya omongan unggul. Carita teh piomongin gitu. Jadi urang mah mendekati
kena ipan gitu. Fiktif belaka gitu. Hanya waduk gitu. Hanya waduk. Pamajikan urang mah. Urang nyeri mata nu katuhu. Ya. Diperban nu kenca. Apaan pamajikan urang mah kidal. Singsa kumaha kidal lagi goblok sia teh. Anu gering katuh maka tuh we diperban. Sia teh. Kenca. Tapi leung keneh sia eta mah. Nah gitu. Mata anu gering nu katuhu nu diperban nu kenca. Aing mah nu nyeri nu katuhu suhunan di obat merahan ku majikan aing. Lain kidal gelo majikan aing. Aduh ampun. Baik lah kan. Dah ini mah salah maju. Alam maju ini mah. Tarang aing dibalik dogu HP. Tarang ku majikan dibalik dogu HP. Nu ketihan. Dogetihan mah tarang. Nganu diusapan HP. Pacar kita tarang melebar di toko aja dah. Aduh. Apa mah kudu meuli deui. Tarang mah anggar we. Oh. Dijual. Biasa kampang SMS-an biasa. Biasa jeung selingkuhan. Dan selingkuhan jeung Hello Kitty. Iya, Hello Kitty kampang ge. Jadi sebenarnya mah model BBM-an, Mudah SMS-an. SMS-an. Eta ngarusak rumah tangga. Pidoreksakeun. Pidoreksaeun. Pidoreksakeun rumah tangga. Matakna aya semboyan. Suami sebelum nyampe ke rumah naon heula? Tah, naon heula? Ngahapusan lah SMS. Di luar yang ngajanteng lila di garasi. Jeung encetan heula BBM. Tapi dah hari kerapa semuanya Anggar we keur suwe mah suwe. suwe mah suwe we. Geus dihapusan oge anggar we. Muncul deh. Error HP-na. Lain kadang-kadang tina inbox Tah, geus di delete berita terkirim na acan nah, kapagih keneh. kepanggih keneh ayo dihapusan kabeh kosong pisan curiga pertanyaan ayo kosong dihapusan kabeh Marukna teh kumaha alasanna? alasanna teh ieu pinuh saeutik ge ieu ngaheng aduh ampun Bang SMS siapa ini bang punya laguna pan gitu harita tas usum takbiran. Tah, Penyanyi dangdut teh mingpin takbiran. Ari pas show di panggung. Poho deui laguna Bang SMS siapa? SMS siapa abang? Oh, pakai sayang abang semua. Samarugna takbiran. Langgamna ka bawah. Oh. Aduh ampun ding aing mah. Teng, Ada urang ieu keur ngalamun ngalamun naon? hayang mayarkeun merban mata kencan nu pamajikan deuk diperban ku aing. Nah nyari mata katuhu gitu. Lain bisulna cungcurunganana ku aing deuk diperbane matana. Asa jauh. Sejarah rauh ya mah. Curungan ka panon. Montong di layanan si pamajikan si mah rada gelo. Pamajikan rada gelo tapi cek dokter wing gelona kacida. Jadi begelo teh saha ieu teh? Ini gelo teh saha sih? Si anu ngomong. Gelo si mah. Geus semua balekan lah. Geus semua balik. Udah, kumaha itu? Ek dibalik-balik geus hese we. Ya geus ngalor ngilur teh geus semua balik. Semua balik. si ningali si Dawala deh. Si Dawala teh lamun teu salama diragu kelong gitu. Waduh, eta kalanceuk. Dirawu kelong. Sabab aya beja si Dawala nginjem duit ka kelong. Bungana 20%. Terus teu dibayar. Teu dibayar, akhirnya dirawu kelong. Anda sedem sehingga nginjem duit yang menyaka kelong saya tuh kabang keliling berenang Teuing lah pokoknya mah emang teu nyaho dayang panggil jeung si Dawala. Sabab pasti bakal panjang teh durasi lamun panggil jeung si Dawala ya. Jadi orang panggil jeung cepot teh geus
geus enak sebener nama. Geus rujit. Jadi urang mah panggilna kayang jeung Ruhut Sitompul, jeung Agung Laksono, jeung Yusuf Kala, jeung Joko Widodo. Eta babaturan urang ngungkul. Ari cepot? Cepot mah sampah masyarakat. Sampah masyarakat cepot mah. Jadi urang mah pergaulanna High class. high class. Hari Tanu urang mah Betulan. Khairul Tanjung. Teu awu. Teu awu. Apal ngungkul itu teu apalin ka urang. Urang apal ka ditu itu teu apalin ka urang. Sia mari ngomong-ngomong Khairul Tanjung, Hari Tanu keradakian sia mah. Kan bae goblok keradakian ge daripada sia Cileuhan. Aduh ampun, ari campur gaul sia eta mah jeung pejabat-pejabat, Jeung orang terkenal. Jeung pejabat. Sorry orang mah bisa lilai ya. Aya rapat jeung Abu Rizal Bakri. Rapat naon? Aya rapat jeung Iwan Dahlia. Aduh. Iwan Dahlia salepel jeung Abu Rizal Bakri. Deket kan? Santragan. Urang aya rapat jeung Teh Mince. Duh, kena da ari wau mah jeung tiap kalangan ge bebas. Nu penting mah sajalan. Sajalan tong pilih-pilih bergaul mah kade. Ngan kade we maneh tong bergaul jeung maung. Nah, Bisi bisa ngagerem, bisi dihakan siapa mau. Teu meunang bergaul jeung maung jeung buaya. Teu meunang. Aduh, kamu jeung sireum. apa jeung sireum. Entong bisi nya ada gula ada semut lah. Bisi sing sireuman. Lamun sing sireuman gampang. Ngadahar caladi. Terus Lamun diabetes ngadahar sireum. bener. Heeh. Bener. Ubarna nya. Ubarna, lamun cacingeun ngadahar bagong. Apaan bagong ka bagina cacing? Bener. Lamun urang cacingeun ngadahar bagong. Namun jenggoleun. Mun jenggoleun Oh. ngadahar sepiteng. Aduh.